Dina zaman nu ngacapruk urang patepang dangu deui dina konten anu maneuh di kanal Capruk Radione. Ngaboboleh seni budaya Sunda dina wadah anu nggelan jaman mangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Carpondong sun, 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 carpondong sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillahnya Neng Supinah. Ayeuna teh urang teh tos tiasa nyarengan deui patepang dangu deui sareng para wargi kaum dangu dina segmen naon geuning Carpondong Sun. Tah eta Carpondong Sun. Para wargi kaum dangu biasana memang cacau komedina Carpondong Sun openingna sok direncangan ku Mang Engkus. Nanging ieu teh Mang Engkus nuju meuseuh si emak eta teh nya. Mohon eta teh nami di mija si emak teh. Heeh. Rating aktivitas geus kolot mah cek urang mah nya sing ningali kana umur nya si emak teh aduh ieu pan jadi ngahambat ya kana tek poka ye. Nya teu da segala di naon iluan kitu kegiatan-kegiatan di luar teh. Padahal pamat geus kolot nya. Nya pan ieu session terus zumba terus naon deui gini teh. Muay Thai cenah. Heeh, Muay Thai nya ngiluan cenah. Duh, ampun janten wae teh. Eta naon teh? Dicengklangengna. Tah, duh, mending cangkeng mah bahaya teh. Kamari engkel beunang cenah. Mohon tos beres ku Mang Engkus teh dipeuseuh. Ayeuna teh kena kenging kena cangkengna. Pohara teh. Para kaum dangu danget ayeuna bade neraskeun hanca carios dina judul Cimata Indung. Bagian kedua anu panginten janten langsung direngsekeun. Ieu teh carpon karangan Ayi Rudiansah. Mangga boh bilih kanu sanes anu gaduh carpon atau napi karya tulis mangga dikintunkeun wae anu kinten-kinten hoyong ditayangkeun kitu nya masa teh. Ka email caprukradionet@gmail.com. Sakali deui caprukradionet@gmail.com. Mangga hatur nuhun pamugi para wargi kaum dangu sadayana sapapaosna sing aya dina kasehatan sing lancar saumna nya. Tah eta Mang Caca. Saum enak teh urang teh nya. Mohon tah sing lancar saumna sing mundal ibadahna nya. Amin, amin. Neng Supina saum oge. Mohon alhamdulillah. Oh, alhamdulillah atuh. Mangga supados teu nyang kolong kana waktos urang lajengkeun. Arifin sanes eta teh. Ieu abdi Rina Kang. Tilas rencangan akang waktos nuju alit. Ceuk eta wanoja ngakukeun ngaran Rina anu kungsi jadi babaturan ulin keur leutik cohagna mah kungsi salembur jeung Arifin. Malahan mah para wargi kaum dangu eta Arifin oge anu nyidik-nyidik ka wanoja anu turun tina eta mobil gancang harita manehna ngomong. Aduh. Rina geuning eta teh. Mohon Rin. Iya sareng Kang Arifin. Aduh asam nih asa ngimpen iya asa akang tiasa pendak deui sareng Rina. Walon Arifin. Mohonnya Kang. Nanging hanjakal akang matos kagungan bojo panan. Pokna deui Rina eta siga anu denden rasa ka Arifin. Kitu teh mah teu aneh para kaum dangu.
Sababaraha heula maranehna kungsi mengkeut janji hubungan khusus. Hubungan khusus teh naon maksudna? Hubungan anu khusus gitu panginten gitu. Ngan teu lila maranehna pepegatan alatan rina kudu sakola ka Jerman dititah ku kolotna anu memang jegud. Aripin kadenge nembalan. Aduh, nu mawi akang tos teurin. Tos bade 2 tahun lagasan. Jawab Aripin. Ngajadikeun Rina oge jadi siga anu mah rada seuri waktu ngadenge Aripin ngajawab geus lengoh deui teh alias budak. Ai pikeun Rina mah umur 35 tahun oge can kungsi mikiran ngarumah tangga. Manehna jongjon nguruskeun karir parorikom dangu. Dalah kolot-kolotna geus lila tilar dunia. Oh nya Kang, ari mah kali apa kumaha ayeuna? Sehat? Abdi tos lami teu pendak sareng sepuh Akang. Ceuk Rina deui. Alhamdulillah Rin. Mah nuju sehat. Dupi apa mah parantos ngakeun 2 tahun kapeng karin. Walon Aripin pondok. Eleuh, apa teh tos ngantunkeun Kang? Punten atuh Kang abdi teu terang. Manawi teu acan. Hayu atuh Kang cuang ka bumi Akang. Abdi hoyong nepangan emak. Hayu lebet kana mobil Kang. Cuang sareng Kang. Ajak Rina. Aripin teu baha najan rada era oge gancang naik kana mobil Rina diuk di hareup. Mangga. Naon? Diuk di hareup teh maksudna dinujok di hareup di jero lain dinu kap mobil. Astagfirullah. Nah ngaracat kana kap mobil cigara kampanye bae. Aduh astagfirullah. Asugan teh. Diuk di hareup teh dina kap mobil. Aduh kekela atuh turun deui. Aduh. Mang Caca. Mang Rin. Kang Aripin teh sayos-pios. Ente. Aduh, grogi Mang Caca, grogi. Ayo. Caturkeun di jalana. Duanana geus nepi ka imah. Para wargi kaum dangu cepiah ramisak asa ngimpi manehna dipanggihkeun deui jeung Rina calon minantuna anu baheula gagal. Loba obrolan anu lumangsung antara cepiah katut jang Aripin oge Rina. Malah teu disumput-sumput aya masalah teh tuluy diobrolkeun ka Rina satarabasna. Rina tembong bangun anu karunya ras kanasibna Aripin ayeuna asa manglobarkeun beureunnan. Tapi pikeun Rina sigana teh teu mata risih terus wawuh sarta deukeut jeung Aripin. Malah lila-kalilaan mah beuki layet bae ka mamana teh teu weleh duaan. Hutang dipangbayarkeun ku Rina, Aripin diasupkeun ka tempat gawe anu gajihna leuwih gede batan gawe di kantor baheula. Cepiah panjang umur harita dibawa pindah tempat ka imahna Aripin anu anyar bari mewah gedong sigrong mobil sipakanyangan. Sarta kalawan ridona Gusti anu kawasa, Aripin jeung Rina tuluy ngalaki rabi nuluykeun hubungan anu baheula kungsi papegatan. Ayeuna laksana kapiduriat nyorang bagja nepi ka boga anak awewe umur 1,5 tahun. Dina waktu 3 tahun ngarumah tangga. Para wargi kaum dangu bagja kumanyangan tuluy marengan kana kahirupan Aripin katut Rina sakulawarga. Urusan materina beuki nanjeur bae. Teu kurang loba jalma anu ngarajenan tur ajrih ka Aripin. Komo saenggeus nyaraho mah kabeh Aripin jadi guru ngaji jeung kokolot masjid di eta tempat. Beda deui jeung anu karadapan ku Gandi. Manehna asa teu percaya jeung kaget. Jol ayat tagihan hutang 200 juta ti bank make ngaran manehna. Sedengkeun Ririn nempo salaki kaget teh manehna gancang nyarita kieu. Eta mah hutang tilas abdi Kang.
Mung ngangge nami akang kabangna. Tilas modal kecantikan Kang. Pok na Ririn beuki ngagetkeun pikeun Gandi peg jajatung ngajedud asa rek coplok. Hah? Aduh, ieu tagihan coba. Aduh. Dedengean teh nginjem duit kabang. Teu salah eta teh Ririn. Pok na Gandi setengah teu percaya. Pok ngomong deui. Ya. Nginjem duit kabang bari ukur keur modal kecantikan unggul. Teu sangka sia maneh teh geuning jahat karena duit. Cek Gandi bari seak celebet pipina Ririn belah kenca langsung ditampilin ku Gandi. Pipina ngageleng geuneuk tapak ngepret. Ririn muringis rembai ku cimata. Laju cumarita sorana dubareuda. Wani aya nama akang ngepret ke pipi abdi. Peda abdi nginjem duit kabang make ngaran akang. Walon Ririn bari ngosapan pipina anu karasa peureus. Yo. Akang hanjelu jeung nafsu Ririn yo. Tetela anjeun arek kakasek akang kitu teh. Walon Gandi sebunga hegak nahan amarah. Sanes Kang. Abdi sanes bade ngekesek akang. Tapi abdi teu kacukupan ku akang. Pira gaji 5 juta sabulan. Mana cukup atuh Kang? Abdi teh loba pangabutuh jeung hayang dangdan menor kawas batur. Embung katingali kucel. Tembak Ririn tans. Ririn, manja gaji 5 juta nyebutkeun teh cukup. Maneh teh jahat karena duit geuning? Atau memang bener indung maneh teh mangruhan teu balik? Hah? Cukup Gandi. Maneh montong sok mamawa kolot lamun aya masalah sia. Maneh kudu mikir, kumaha carana sangkan pamajikan sugema. Tempas Ririn beuki wani. Kurang ajar maneh. Wani nyentak sia ka salaki. Teu ngarupasakeun salah sia. Bayar tak ku sia hutangnya kabeh, ha? Sanggeuk teuing aing kudu mayaran hutang teu pupugu aing mah. Para wargi kaum dangu harita anu pasya beuki rongkah jeung kabeneranna teh anak katut indung Ririn keur eueuh di imah. Tetempoan Gandi mimiti ranyai karoneng. Napas eungap, darah tinggi jadi deui. Sirah berat awak nyoroncod. Kerewek. Ririn jong ngajawang peso dina piring luhur meja wadah bumbuahan. Seret eta diturihkeun kana puhuleungeun, pok ngomong deui. Tah sia. Akang rek kitu wae ka abdi. Teu ridho mayaran hutang kabang tilas abdi. Lamun akang keukeuh embung mayaran hutang tilas abdi kabang, berarti akang teu nyaah ka abdi. Ridho keneh nempo abdi nelasan sorangan tibatan akang mayaran hutang. Abdi aya narek maehan maneh supaya akang disangka anu maehan abdi. Ririn, ulah kitu Ririn, Tenden deui pesona, bahaya. Cek Gandi etah nitah Ririn nenden deui peso kana meja. Dadana beuki nyeri. Sarta gancang ku Gandi diburu anu maksud pesona arek direbut ku manehna. Ngan orok aya para wari kaum dangu, Ririn salah wesel. Leungeunna siga aya nu ngagerakeun barang sraug eta Gandi ka hareup ujug-ujug kubros. Etah peso dina leungeun Ririn jonan cerep kana beuteungna Gandi anu ngaranjuk kaget. Pon kitu deui Ririn, manehna leuwih kaget. Lain kaget mangeueusan manehna geus 12 beuteung Gandi make peso nepi ka jero bari lain ngahaja. Tang, balik ke pesona. Tang. Aduh. Kang Gandi. Aduh, abdi tengah aja Kang. Hampura abdi Kang Gandi. Awak Ririn tembong ngaleper. Panon buncelik ngemu kareuwas anu pohara. Getih Gandi masuhan leungeun. Sorosod awak Gandi ngagebru ka handap bari mulan. Sarta peso anu masih aya dina cekelan leungeun Ririn karak lesot tina beuteungna Gandi anu kadenge ngomong halon. Deleka anjeun Ririn. Ceklek Gandi ngelepaskeun nyawa. Kang Gandi. Kang. Gugah Kang abdi teu niatnya binasa akang. Kang. Ririn kadenge cirik kejeritan, kadenge keluarga salembur. Kabeneranna teh deui dina kaayaan keur kitu cepiah katut Jang Arifin sarta Rina katut anakna
Oge indung naririn katut anak naririn jual daratang kabeh ka imah. Anu harita geus loba warga. Ririn, danaonan ari maneh atuh salaki ngadon di tandasa. Aduh, bon hutang sagede-gede yuk eling teu maneh teh. Bet ngira-ngira kolot. Harita indung naririn kakarak keluar sora ka ambekna. Teu nyangka anu jadi anak itu peta. Cepiah keur nyegeruk ceurik gigireun layon gandi anu geus dirurum ku samping kebat nyengirah ngaler. Pon kitu deui anakna nu karak nincak umur 5 tahun harita gegerelengan ceurik nyanyambat ngaran bapa. Nalika polisi datang lantaran daek teu daek, lurah desa ngalaporkeun eta kejadian ka pihak kepolisian. Kabeh ya anu bisa megatan mangsa kaayaan Ririn leungeunna tuluy dibangkol, anu laju dibawa ke kantor polisi pikeun diproses, disidang, laju ditahan 15 tahun penjara dina kasus pembunuhan. Digiring kuduaan, bus manehna asup kana jero mobil, anakna nyerangkeun ti kaanggangan. Mak, hari mama pada kemana? Gening naik mobil. Tanya budak, bari jebi arek ceurik. Cepiah teu bisa ngajawab, bingung kudu kajawab kumaha. Ditanya ku incu, ukur ramisak. Heuleuh. Para wargi kaum dangu netizen rupina beres tah carpon karangan Ayi Rudiansah dina jejer Cimata Indung. Pamugi aya hikmah, aya mangpaat gitunya. Utamina hiburan tina sakur carios anu dipidangkeun. Oge pamugi sing tiasa ngiring ngahibur oge ngarencangan dina sasih saum ieu. Sing mundalnya ibadah saum urang teh. Amin. Sim kuring oge teu kendat dari apunten dina mangpirang-pirang kalepatan. Urang petepang dangu deui dina carios carpon dongsun anu sanesna gitunya. Mangga sim kuring sejamit mundur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.